Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring kurniasi dina warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu parantos disiapkeun ku redaksi. Kementerian Pendidikan jeung Kebudayaan Kemendikbud ngalokasikeun dana sejumlah 7,2 triliun rupiah pikeun subsidi kuota internet, siswa, guru, mahasiswa jeung dosen salila 4 bulan ka hareup. Mimiti September nepi ka Desember 2020. Rencanana, siswa bakal menang 35 GB unggal bulan, guru bakal menang 42 GB unggal bulan, mahasiswa jeung dosen 50 GB unggal bulan. Salian eta, Kemendikbud oge ngalokasikeun dana sejumlah 1,7 triliun rupiah pikeun nu nampa tunjangan profesi guru jeung tenaga artikan, dosen, serta guru besar. Menteri Pendidikan jeung Kebudayaan Nadiem Makarim netelakeun yen tarekah ieu dilakukeun lantaran ayana pamundut ti mayoritas masyarakat anu ngangluh waragan kuota internet dina ngaakses pembelajaran jarak jauh. Pamirsa mun sakitu nu kapihatur, wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.